Si Abah mangan hayo we ngorekun manuk. Ari aing ditita gegeroh nyeuseum ngepel hayang teh gara gablek pemajikan we da. Daripada para rusing aya mah mending kene maraban si Lucy we. Kejang gede ya manuk ya. 2 tahun deui mah ku aing kabeuli ye Avanza hiji-hiji wae mah. Ari si Tuti ka mana nya? Geus angeus can gegerohna. Tuti. 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 Naon Bah? Ngan gegerohan wae pugu keur gegeroh. Aya perlu naon Bah? Pugu tuh titik keur gegeroh. Tuti, ari lanceuk maneh ka mana? Tuh udah tadi mah ningali teh keur main mobilan di imah. Pra aku ai maneh jebrok-jebrok main mobilan. Pernah bagi apa sorangan badan si udeng mah kurang sasenok atuh ai Abah kumaha eta bari atuh nyeuna atuh. Abah mah kos nu teu apal wae si udeng teh rada idiot. Oh, heueuh nya Abah poho deui. Abah loba ti ngorek si Lucy meureun poho jadi poho ka budak. Burukeun aya mah teang heula si udengna. Abah aya perlu. Heueuh atuh urang teang heula. Boga auk jeung tayo bem adukeun bet potong euy potong kumaha tuh Udeng tuh cenah disauran ku Abah. Aya naon Tuti? Geus atuh tong main mobilan wae enak mah urang samperkeun wae si Abahna di kanang manuk bisi nyarekan. Naon atuh ai maneh buru atuh urang samperkeun ayeuna buru. Naon Bah? Maneh mah pagawean teh ngoprek mobil we jeung lalaukan. Ai maneh engke gede jadi naon? Betu Bah. Heuh ayeuna mah geus buru urang ngarobrol ka dieu duanana. Kieu Abah teh ngarumpulkeun maneh duaan teh. Nya aya pi obroleun saeutik, terutama keur maneh deng, maneh teh geus gede. Ngan hayo we gawe teh ngorek mobilan. Bet wae Abah imah karesep udeng kikioan mah Era oge. Era atuh maneh eta. Bayat wae Geus Abah. kumisan oge. Tuti, ieu maneh geus gede ayeuna. Saya calon can. Aya Bah calon mah eta nih budakna Bah Tomi. Mbah Tomi anu mana pan Mbah Tomi teh budakna teh aya 3. Hepan teh tiba kanu bungsu. Oh, anu bukna biru. Atuh eta lah. Astagfirullahaladzim. Betu Bah da kasep atuh. Kasep. Heuy, sukan mah kieu we mun maneh naik bener ka maneh si sa ngaranna teh si Abek nya nu bungsu mah. Tidak ka dieu heula ka Abah nya ngarep ka Abah. Heueuh isukan rek dibejakeun. Naon aya Abah uang di rumah kieu ku si Tuti. Pan urang teh jadi lanceukna meureun Abah. Lah maneh mah ieu we uruskeun heula lalaukan jeung si Tayo ieu. Uruskeun heula lah. Urang teh di rumah da urang teh lanceukna Kelaran lah Kang. Naon? Edit kamari nu diterong ka manakeun aing mah ditenis Abah teu. Apa dikasih abahkeun? Bener. Ek naon gitu, ek naon? Aing yang kawin jeung budak Mang Omit geuning. Mana itu? Si Tuti. Teh eta. Anjir. Ante bebeja heuh. Nu bener. Wah bebeja ka si Abah, Bro. Ayo. Oh, boleh tuh. Aduh, aing kumaha euy. Duit eueus beak di. Eta dia ngebejakeun ku si Abah. Aing kumaha aing euy. Manya kudu kabur mah teh. Bingung aing kajeun lah ka ditu heula we. Si Abah tingali. Anjing. Keren nyeklanon banget. eta nyeklanon tah. Ciga HP. Bagoy, hade euy. Ayo. Aduh. Geus lila teh muka FB, muka lah FB Aduh. Nu ngelek foto Abah ieu. Saha ieu? Aduh mantan geuningeun. Aya barudak bisa kapanggihan Facebook kan sebutkeun. Abah keren bieu. Abah. Dongit, aduh. Goblok budak teh gelo. Biar kenaon bieu. Keur ngalamun teh tadi ge. Wah. Sok kitu nanaon teh.
Bangun lain imah bangun perut baheulana sih ya. Non. Biasa nih eta ning hanyir. Geus di marana atuh maneh. Biasa ulin bah lah karena Eta naon nu disebutkeun bah sok Tuh kitu naon teh. itu tuh nyumput Padahal mah naon. padahal mah teh naon nya. Tuh nyumputkeun naon. budak mah tuh. Teu nyumputkeun naon. Bah. Naon. Kala. Naon di? Cai lu. Oh jung. Nya banyak. Punten yeuh. Apa mana? Cai heula kedap aduh. Kuat tuh. Naon bungsu? Ieu teh nanyakeun duit terong. Duit terong, aya keneh weuh. Duit terong naon? Boro-boro duit terong pan teu dibikeun ku maraneh kamari gelin. Cek si Kakang cenah ka Kamari mah kasih kakangkeun. Boro-boro teu narima seperak-perak acan abah mah. Jang bako ge teu dibang belikeun. Lanceuk maneh ieu mah. Ieu mah euy. Mah atuh aing mah yang kawin ieu teh Euy atuh pan teu boga duit abah mah meureun. Kulanceuk maneh meureun duitna. Piraku mah kemarin nanti itu tuh budak Mang Omit. Hari maneh rek ngalunghar lanceuk maneh ieu jeung si itu hiji deui. Ngalunghar ge yang penting meunah we pan kawin mah ngeunah meureun. Nyahe gae. Abah pernah ngasa ancan kawin. Nyahe gae rea yang kawin mangan abah mah kur boga hayam hiji-hijina. Ari daekeun ku hayam mah bae. Pan beun ngarieuhkeun we si Abah. Oh nyaho abah teh gawe teh mal mahisa baskom. Bihun encan tuh pan teh meureun kita hajat meureun. Ulah hajat. Geus bikeun hayam ka saha tadi ngaranna teh? Tuti bah. Tuti. Bikeun ke si Tuti daekeun syukur henteu mah kajeun. Era atuh kitu mah mikeun ka we mah cancing Cina tuh Engke diantar ku abah diantar. Aduh, itu bereungit deh. Ari maneh Rido, adi maneh kawin. Henteu bah. Kieu we gawe ngaruhal ye. Ngan urang mah hayang motor we. Cing eling atuh Kang urang ge dibere mas kawin bere hayam ku si abah hiji. Suri-suri di mana mah? Kumaha atuh geus kieu ari jodoh mah teu ka mana Rido kono adi maneh sana kawin. Geus ayeuna mah da geus raridoeun lanceuk maneh. Gawe kawin, isukan urang teang ka ditu ka imah Mang Omit. Bener bah? Heeh. Yes. Kehela. Ayamna itu isukan tewaknya. Oh di pipir? Oh siap. Berarti geus Rido eta mah meureun nya. Eta mah masih Kela Naon Rido itu? dia terong mah can Rido. Eta mah masalah duit terong mah engke mah sugan bisa kekurangan dina hajat kudu aya pokona namanya. Kudu aya Insyaallah. Heeh. Ayeuna mah balik ke abah ke jero heula. Boga aung kejeng saya geri aing. Yeuh Tuti maneh ari maneh geus aya ieu geus aya niat arek kawin. Bandung ceuri sih. Cirarina ceuri dah atuh naon. Hor. Iya tuh. Tuti ari lanceuk maneh ka mana? Tuh udah tadi mah ningali teh keur main mobilan di imah. Ah, pro aku ai maneh jebrok-jebrok main mobilan. Iya, ayo